lamun iman ka Allah ngajaga iman ngajauhan permaksiatan ngajauhan perkefuran Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard niscaya kaula nu agung bakal ngalimpah ruahkeun ka nagara tersebut teh kabarokahan ti langit jeung ti bumi konsepna dua hiji amanu dua wattaqau bakal limpah ruah subur makmur loh jinawi lamun urang nyaritakeun barokah wa asal barokah teh hatina asal kabarokahan teh subutul khair al ilahi fisy tetep da kahadean kabagusan bangsa pangeran dina naon bae nu aya di muka bumi ieu ketika urang ningali langit pinuh barokah lantaran langit kahujanan cai-caina anu ngajadikeun kana tatanian jeung jajadian lamun urang nyaritakeun kabarokahan bumi bin nabati jararadi boro-boro nu dipelak nu teu dipelak ke jararadi barokah ngaranna lamun urang hayang kos kitu konsepna dua hiji amanu dua wattaqau Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard tuturkeun ayat Quran ieu mah lain pidauh bupati mah lain pidauh gubernur lain DPR MPR jeung presiden ieu mah nu boga langit bumi katut eusina nu boga dunia nyarita mun hayang la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard dua amanu wat taqau iman takwa ya Allah dibaca nama hampang iman takwa babari jasa iman takwa di pemerintah ge lamun pidato teh jauh ti eta iman takwa balik bae ka imah intip usia amanu wattaqau ya Allah ya Rabb Masya Allah kuari kaayaan di negara urang teh seperti kieu lamun urang tangga kaluhur langit-langit teu pernah nurunkeun hujan aya ge hujan ulah disangka hujan anu bagus lantaran ketika hujan teh dibarengan ku kilat jeung guludug perlu ditanyakeun aya konsepna hujan mah diawali ku angin heula lamun hujan anu asli mah diawali ku angin hiliwir kolot baheula mah nyaho beuh ieu teh angin barat kolot baheula mah nyaho ieu teh angin timur nyahoan dina angin eta lah lain sambarangan angin orenganan Allah keur metakeun di luhur mega sia ada lain mega konde mega keur didorong ku angin ku Gusti Allah tadi kamanakeun ieu teh mega sesuai jeung perintah Allah malaikat anu mamawa angin malaikat anu nuduhkeun ka mana angin kudu cicing ieulah angin hujan teh kitu heula sanggeus takos kitu teh engke aya poek di dinya teh aya guludug panjang mun nyaritakeun mapatali jeung ilmu palak astronomi keun mah heula di dinya ke aya guludug nah bakal aya kilat ngagenyai nyai ieu karak hujan mantep ieu mah teu puguh teu karu aya hujan ditanya aya hujan ngeribis teu jauheun teh budak di mamang aya hujan aya gede cenah aya guludugan teu nyahoeun teh mah budak teu nyahoeun wal bejakeun wae ja teu nyahoeun odol-odolan di negara nyeun hujan sia emang kumaha gitu ye ulah panas teuing bae semprot aku hujan tembak sekali nembak sabaraha juta teh je anda kula menanyakan, hujan aya, guludugan, kiai, ya, cia, rasakan musuh. Atau kos gitu. Pada dasarnya hujan teh kos gitu. Sebab segala rupa ge kapan aya sabab-sababna.
urang lamun nyaritakeun tentang sene moal ujug-ujug kaluar sene padahal garetan aya korek api aya tetep kudu dicekreskeun ces di deuleuh di jerona aya sabab urang deuk kala wudu cai aya beuh di luhur tengna aya kerana aya teu diputerkeun moal kaluar cai sia kudu diputerkeun teh aya sebab heula kitu geus hujan lamun eta urang nu nyababanana hujan geus sarua panjang orang menyaritakeun tina ilmu astronomi perpalakan aya tama kos kitu poe naon nu ngageugeuh poe eta malaikat saha kemudian atuh hujan di bulan eta bakal aya apa henteu urang teh geus teu kudu hese-hese bisa melalui palak bisa melalui urang bebeja ka malaikat nu ngageugeuh dina taun eta pan sataun-sataun taun ieu malaikatna bulanna unggal bulanna geus dipetakeun ti Januari ieu malaikatna Februari ieu malaikatna Maret ieu terus ka ditu engke per mingguna aya per harina aya atuh sarua jeung negara urang wau jeung malaikat eta tanya malaikat naon sia tuh tanya ka ieu wow henteu naon henteu emang bisa tuh nabi mah bisa wali ge bisa datang ka mana tahapanana emang kumaha kieu urang teh baheula roh teh can make baju ngaranna aya di alam lahut ketika eta roh diturunkeun ka alam jabarut kudu dipakean pakaian alam jabarut ketika di alam jabarut dek diturunkeun ka alam malakut alam malaikat kudu make pakaian alam malakut ketika ia di alam malakut dek diturunkan ke alam mulki ke alam orang make pakaian alam mulki mah pakaian jasad ieu teh pakaian roh urang di alam ieu mah roh kudu make ieu ketika naik ke alam malakut teu kudu make nu ieu roh aya pakaianana pakaian malaikat nah naon cenah teh kiai di jieuna di mana di jieuna di Taylor mana sia mah nyaritakeun Taylor dek mesen burung sia dasar otak ngeres ya mah tuh aya pakaian-pakaian anak urang di alam mulki nyarana ye alam dunia pakaian roh teh awak urang jasad nyarana ketika urang dek naik ka alam malakut teu kudu make nu ieu aya pakaian malaikat naik urang ka alam jabarut tinggalkeun pakaian nu eta kudu ka alam jabarut aya pakaianana urang dek naik ka alam lahut aya pakaianana mantap Kangjeng Nabi teh dibawa ku Gusti Allah dibawa ku malaikat Jibril ka alamna alam malakut make pakaian alam malakut ketika naik ke alam jabarut malaikat Jibril gigis teu bisaeun nganter cek Kangjeng Nabi Jibril ti handap babarengan jeung maneh nya atuh ka dieu maneh ninggalkeun hampura cek Jibril lain wilayah kula mah tuh ti desa anu ka desa anu eta wilayah kula tah mah desa atuh teu bisaeun malaikat Jibril ge sebab teh mah alamna alam jabarut hanya Kangjeng hampura cek malaikat Jibril kurang mah di dieu pakaian kula mah ieu Kangjeng Nabi di pakaian alam jabarut ninggalkeun malaikat Jibril tak naik masyaallah tidinya mah geus seunu nyaho iwal ti Gusti Allah naik deui ka alam lahut nyanggakeun sadaya-daya kos kitulah urusan Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi ditaekeun ka alam malakut ditaekeun ka alam jabarut ditaekeun ka alam lahut sedangkan Kangjeng Nabi teh kapan nyarita dina Al-Qur'an pidauh Gusti Allah kan Gusti Allah teh nyaritakeun laqad kana lakum rasulullahi uswatun hasanah Kangjeng Nabi teh Rasulullahi uswatun hasanah contoh anu bagus geus atuh lamun contoh nu bagus Kangjeng Nabi urang mun nyontoh Kangjeng Nabi atuh bisa urang bisa naik ka langit lamun urang geus tuturkeun Kangjeng Nabi atuh bisa naik ka alam jabarut atuh lamun urang terus tuturkeun Kangjeng Nabi atuh bisa ka ditu naik ka alam lahut tinggal kumaha carana atuh tuturkeun Kangjeng Nabi cuman moal bisa lantaran Kangjeng Nabi geus nyarita ti Gusti Allah wa ma utitum minal ilmi illa qalila tepati maneh dibere tina ilmu kecuali saeutik anu bisa kadinya mah hanya segerintil teangan coba di Kabupaten Tangerang nu bisa naik ka luhur langit teangan coba melalui bupati jeung sekretarisna coba pangnengankeun
lain naik ka luhur langit bebas ka laut modar tuh kan berarti aya sebab lamun eueuh manusia anu kos kitu hancur Jakarta dipimpin ku hancur Indonesia untung aya kene jelema nu kos karar itu nah ieu mah keur carita jelema lamun geus datang ka alam malakut berarti manehanana teh geus teu ngabutuhkeun ieu naik ka alam malakut babarengan jeung malaikat bisa negor ka malaikat teh ieu nyaritakeun eta maksudna oh ono opo malaikat teh mau beureun di mah nya ono apa sih nakon-nakon begini malaikat ini kira-kira bulan ini hujan apa enggak cak malaikatnya naon urusanana tuh sia hujan jeung teu mah urusan pangeran teh menek nanya bae tapi mah rahasianya ulah dibejakeun ka jelema moal awas ieu mah kan urusan di alam malakut lamun sia turun ke alam jabarut ke alam mulki nya alam nasut ngaranna urang teh ulah beja moal tuh geus dibere nya hukum malaikat tek aya manusia nu dibere kos kitu sebab nyanana geus bisa ninggalkeun ieu oh jadi berarti awak urang ulah dahar ulah nginum paeh sia nu mentak ayalah paranti ngabersihan ruhani supaya ruhani teh bisa hihiberan sakumaha Kangjeng Nabi belah dieuna Sayyidina Umar belah dieuna Sayyidina Abu Bakar belah dieuna Tuan Abdul Qadir Jailani belah dieuna Syekh Nawawi Tanara belah dieuna Syekh Asnawi Caringin belah dieuna Syekh Daud belah dieuna tah nu kurang dizarahan di kitu Ki Mansur nu kurang dijarahan diunggal para wali eta teh nu rohna geus bisa ninggalkeun ieu nyana make pakaian alam malakut aya tuh leuweuh wae atuh hese negara acak-acaka ya Allah ya Rabbi masyaallah karim lamun urang di zahir ku hari teh budak mah make pakaian SD handapna beureum luhurna putih merah putih budak teh kuari di SMP pakaian SMP kuari manehanana neuk digawe di desa make pakaian desa kuari neuk digawe di kecamatan make pakaian garang PNS kuari digawe di kabupaten make pakaian PNS tanggeus lain deui kuari bupati ge pakaian lain deui gubernur lain deui presiden lain deui aya pakaian-pakaianana di alam eta ge sarua masyaallah karim. Nah ieu maka jeung tamakur carita urusan ilmu kawalian nu mantak urang kudu ngabersihan ruhani urang belah dieuna maka karak ngabersihan hate doang ulah ujub ulah takabur ulah ria ulah sumah ulah hubud dunya ubah hubul jahubur riasa piceunan nu kos kararitu ya Allah ya Rabbi miceunan eta ge seseleh bicanan eta teh seseleh lainna lagaan nu mantak dibagilah di awak urang teh sababaraha lelembutan lalipatul qalbi latifatur ruh latifatus sir latifatul qafi latifatul akba latifatun lapas latifatul qalb hiji-hijina latifah anu kudu dibersihan kudu didatangkeun nu mantak ngaranna teh aya takholi jeung tahali takholi piceunan nu garoreng engke tahali asupkeun ka awak urang terapkeun anu bararagusna lamun urang geus bisa takholi nu garorengna dipiceunan ku urang secara total tahali nu bagusna ku urang dia terapkeun di awak urang bakal tajalli ya Allah ngomong mangeunah kapanggih jeung bupati dibere duit dilegleg iya hese dua deket kuari manaon sababna begitu jelema jadi muih hajut teu bisa khusus salatna jelema begitu asup ka partai teu bisa khusus salatna kurang mangayakinkeun moal bisa khusus wani disumpah sombong cenah kuci aing waktu sombong mah aing mah waktu sombong bae kadeuleuan nu husu mah lain kitu tarangna kunaon barang jadi pemerintah acak-acakan ieu naon kitu ngaranna ibadahna bisa ngajahokeun naon tah teu beres kolbuna pagaweanana henteu takholi nyana teu miceunan panyakit henteu tahali ngadatangkeun akhlak-akhlak anu bagus sifat-sifat anu bagus kanyaoan kadaharanana kapan ti pemerintah mah pajak ai pajak mah kapan haram secara mutlak
geus lamun kiai menta ka pamarentah haju dileg-leg ku kiai teu celi anjing lamun bisa husu. Celi naon anjing. Celi naon ge anjing. Lain celi sia atuh celi aing mah hiji-hijina dua. Mun nyeudeuk diteuk-teuk. Celi anjing bae. Mal bisa hus. Ekstrim. Ilmu toriko mah kabeh ge ekstrim walain nu teu ekstrim. Sadunya kabeh ilmu toriko mah ekstrim bae. Ajo kiaina di ekstrimkeun kitu marah, atuh geus eueuh marahnya nama. Daek tuturkeun teh daek geus. Cak aing haram. Ih, cenah kos kitu mah moal maju teman negara, ih kos kitu haram, pajukeun ku sia, rodaan ku sia negara dorong. Aing mah lain nyaritakeun maju dek nyaritakeun bersih roh sia. Dek nyaritakeun kamajuan mah tah mah apruk-aprukan ngaranna. Aing ge ngarti. Bons. Ya ceritakan kebersihan tuh ketika orang dibere ku pamarentah cokot dapil bala bagikeun ka batur ulah didahar je sok urang dahar ye cenah kiai emang nu kitu teu meunang henteu carita meunang teu meunang sia mah hayang meureunnya talian sak aing ieu mah keur carita deui kebersihan tuh lamun urang salaman dibere bagikeun ulai kaduhung mah kaduhung amat gede tuh malhusu teh basa bae mending leg-leg picet geus teh aing daya kitu keneh duit-duit anu urang rada mangmang ulah geus dahareun gitu keneh mulai urang salat ka Allah rada ngeunaheun ge Allah nikmat tuh terus beki dipikiran beki cibet ku hari nyaetikeun geus bisa kos kitu nyaetikeun saetik urang mah sok nyaetikeun teh di hareupeun jelema lamun dareupeun tamu mah cemi ya sadaharna tilu ieu na ge tilu set deuk kadeuleula saeutik mah cak tabu teh hebat amat mah kiai geus zuhud jasa hebat kana dunia geus tamu balik bae dahar deui cak pamajikan lah kaji kok dahar deui tadi aing baturan tamu abeh ku pajar tamu pajar tasawuf saeutik jadi loba kuari dong tuh kuari mah boho itu biasa tah eta kan bloon eta kiai geus apa adanya bae gembul biasa malah urang teu gembul ge di hareupeun jelema mah gembul bae batur can nambahnya nambah orang kebiasaan kos kitu bae udah dia menyaritakeun ngabersihan kolbu lain bantrak-bantrak kedeun hese tapi kudu emang kumaha gitu hayang nyehol lazatna ibadah khususna salat atuh kudu kos kitu kajen kumaha ge puasa bae tapi bukana teu beres moal aya lazat urang puasa bulanan tahunan tapi duit pamarentah dileg-leg bae duit ti dia dileg-leg bae teuk datang ka khusu bae lain cak kula cak Imam Ghazali kula menyambung lidah doang cek Syekh Athaillah nu boga hikam kula menyambung doang cek Imam Kusyairi nu boga Kusyairiyah kula menyambung doang sekadar nyampaikeun doang nang macaan ai kiai nang geus ulah nanyakeun aing sia sia mah sia bae aing mah aing ih engke beda urang lamun heuh nya surtil ngaranna filter beda dengan sendirina mentak cek dina hikam ulah nyaritakeun nyieun kolong nyieun bae bale kolong bakal aya sorangan ulah ngahaja nyieun kolong ai bale teh diberesan atuh mah aya kolong-kolong asal nyieun bale kolong aya asal nyieun bale kolong aya atuh asal dibersihan eta khusu aya asal dibersihan marifat aya itu bae teh mah otomatis sama ngaranna injection yang serikeun aing. Ya Allah ya Karim. Nah, ieu mah keur carita bersihan gerage sebab di awak urang aya roh, di jero qalbu aya sir. Di jero qalbu urang aya sir, di jero awak urang aya ruh. Ruhna qalbu sir, ruhna awak urang ruh. Jadi berarti aya 4 dimensi di awak urang.
dimensi zohir awak kurang dimensi batin roh dimensi jero golbu dimensi jero adalah sir aya nu datang ke awak doang pikih ngaranna aya nu datang ke golbu mulai tasawuf tata tasawufan gene aya datang ke sir aya datang ke ruh ibadat mantap ditata geus datang ke mana urang ibadah kadeulean bakalna sebab ibadah zahir mah kos kitu ke lamun naik ibadahna geus datang ka qalbu kos kitu aya cirina ke lamun naik di ibadahna geus datang ka roh kos kitu sir kos kitu gitu sebab naon alamna beda alam urang alam nasut naik ka alam malakut pakaianna lain tingkahna ge lain naik ke alam jabarut pakaianna geus lain deui naik ka alam laut nu nyaho iwal ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dicaritakeun sote horenganan aya wali Allah subhanahu wa ta'ala nah